Ojek garep sabaraha? Garep ke mana? Simpang 5. 10.000 we kadinya mah. Anjing meni mahal 10.000. Ceban. Belegug jelema teh pan ceban teh 10.000. Nyasakeun bae we ceban. Tah kitu atuh ceban meni mahal-mahal teuing pira ge kadinya. Ngebut tau enggak? Entong anjing ngebut deh ka mana yang cilaka. Laun we da aing mah nyantai. Ayo tuh berangkat. Oke. Ieu teh jelema teh mabok apa kunaon? Kerian Tos siapa? Sok. Tos dogi ya. Hah? Nah, sia ka aing teh. Aduh, kunaon nak? Panjangnya lalaunan. Ai sia ngebut-ngebut teuing geus tepi deui. Untung salamet kumaha mun cilaka. Har beneran mabok jelema teh. Duh, punten sugan teh anak buru-buru mata kabi ngebut. Tolol. Ongkosna teh acan. Oh, bener. Siapa pan mau motorna teu balik, wayana ku aing bayarna setengahna. Beneran mabok jelema teh ongko mayar setengahna tapi mere 20 pan ongkos teh 10.000. Ai kieu carana mah atuh mayar 2 kali lipat. Lumayan.